Aduh, iya aing ronda penting izin sanya. Kan tadi RT teh ngomong pan tadinya. Duh. Aing malah jeung manehna. Aing tuh kos di sana. Ya pemulung, nak kos lumbung ronda jeung aing teh. Lah RT kos di jelema malah aing ronda jeung manehna. Geus teh ya ari siambung ronda jeung aing mah aing balik tuh sia ronda sorangan ya. Atuh kangenan sia lah aing ronda sorangan mah tumbung amat aing. Mana sih Nisa, geus di bejancan ku sia kok heubeul amat sih. Geus tadi ku aing di bejancan enak ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih sebelah amat kaburu peting manten. Nyose. Ayolah orang langsung lihat bayu. Ayo. Dia meuli kopi ronda tuh ngopi-ngopi acan. Atuh tunduh ieu mah ronda ge, matak sareba ieu mah. Nah, nu bener sehnya ronda aing mandek nganjang ka budak awewe. Ilu aing. Geus sih cicing di dinya. Sia lamun misalkeun ngilu nganjang di dieu nu ngaronda, kita aman di lembur. Siapa geus karot ongko duaan. Dengan aing bae nu nganjang nu budak ngora keneh. Pokoknya mah teu ngarti aing kudu ilu nganjang ieu mah. Kayak siapa bisi macem-macem dong ngasiling-ling. Geus ulah ilu sia mah aing bae nu leumpang nganjang. Bodo amat teh ngeuneuh ilu. Tekanan los ke RT. Dak di dinya bae tanya hauna. Ayo ge, di dinya bae. Barangnya di dia, tak aing geus nyiapkeun sagala macemna bias geus. Wih mantap. Sirian make acara ka imah RT deui, haju anu ronda. Kayak milu nganjang nu katempuan aing deui. Gampang teman urusan aing RT mah geus saya. Ayo. Nih, kamu geus datang tuh. Iya, cabogona datang. Naon sih sia dak dik naon deui nya anak ka dieu. Assalamualaikum. Salam. Bang Umar kemana bae ningling mingguan ieu. Nyaho ieu ih kabogong geus mingguan ge. Naon sih sia Nisa? Dek naon sih kadararia ngagangguan orang ngaliwet bae. Teuing ngali ngajakan bae ih. Nyaoling supaya orang ular teuing tiluan mah. Heeh. Lamun hae ngaliwet teuing teh patungan ge ngan nyen hawu jeung ngahurungkeun seuneu. Loh, tepatungan kita isin teh ge aing geus nyen haeu ye, geus mau pancing mau ke kenceng segala. Memang bisa teu ngawurungkeunna itu tadi seudeuhna lemet bae pang deuleu. Nyaho yo Mang Umar bibir be jebleng. Ditumpah ti tadi, detik bae seuneu. Sialah mau seret bae ari ngomong sak ye bibir aing paling seksi sajang lapar. Aduh, Mang Umar. Sia teu percaya ka aing cek mah aing paling gantengan sia sedang lapar. Ngabong teh kira-kira ampun aing mah ih. Nyaho ngahurungkeun seuneu bae ge teu bisa. Geus mah ngomba beas bae yeuh. Geus ling bare dasna. Mere ning. Dan coba ya nu ngisikan ya aing pen keur ngeup seuneu. Pan aing siapa sih meureunan ngisikan ka sumur handap. Itu yang coba ya teh. Saha senu ngawurungkeun seuneu. Oh sih. Nis tomatan nis ka dieu. Astagfirullah Mang. Aduh, ling galak amat sih. Hayang diuk bareng dia ampun ning. Kita saha deket-deket. Ling lokos kitu kakak bogo. Ih. Tomatna di. Aduh, siling-ling kumaha mun dicium ku nya. Teh nyaho teh sia anu tabrakan di dieu teh dihareup. Tuh sia mulai Nisa. Geus nyaho urang keur ngaliwet keus kieu ih. Nyaho sia nyingsinan bae. Nyaho ieu geus muringkak bulu aing sia. Woi suara naon eta? Woi suara naon eta? Kayak aing ngadenge. Wih, pan di darinya kabeh nyumput. Nah, coba ka ditah kita. Ulah di dinya kabeh bisi ieu kadinya jurigna. Nyaho sih anjing ngadenge padahal aing keur ngisikan ieu. Bukan nih sia sih mulai. Lah males aing mah kieu mah da kantor aing yur yan. Sia sih dak ngomong semua serem-serem bae. Tah si Nisa nih tiang kan aing mah cuma cerita. Tenang neng aya, ulah sieun, riri wage sieunun ka ayo. Atuh lah, jasa gede serem ti ririwa. Mang, bagus lu na ngalah gitu geus boleh. Ih, embung aing mah balik ayo ieu antar temen balik. Lo kebalik ling. Iya atuh, kedeng diasak. Balik lo kebalik. Nanggung ih.
Ya betul dua. Kebiasaan sok lempar ke aing ongkos sewa nih kaririwa. Lagi jeung sia Rian. Tiluan ayo. Kudu jeung aing bae sebeduan pirakuna setewani. Misal aing minta tiluan, coba kawe baralik. Ayo saya lah aing. Nangis kejerolan neng aing gitu mah. Kayak mun misalnya sulit baraliknya. Jangan ayo. Emang kudu baik tuh aing lu. Emang saduan tuan gitu malah suruh dong baby. Ih, ampun neng. Ya hot sama umat okuan yang kaririwa. Aing melen sieun mangiririwat ya. Isin tapangin nu kitu mah. Namun kan aing bae. Ih, coba apa bisa dengan seluna ulang lagi bae ampun. Ih, jama ampun. Lalu saya kadilah. Tah mau mata seluna hiji tah. Urang ngapa selun teh itu hiji tuh. Nah, kayu ya. Ih, pan ieu mah empuk amat sih kayu. Ih, lain kayu teh mah suku. Yang aing tadi mau suku. Sumpah tuh gimana? Tuh di situ. Bener sih ya. Aing naon ieu? Masya Allah. Masuk ku. Lihat, balik aing lagi dari. Bener sih adanya ke suku sih ya. Di mana? Astagfirullah. Euy, tanggon aing. Cek manuturkeun aing, lain nuturkeun budak nu rada ganteng seueutik. Ku aing bogoh ka aing mah ti beurang bae ka dina. Ulah puting-puting. Sieun aingna nya sorangan ditinggalkeun sirian jeung si Bolet. Parah sedak ngeureun aing. Emang saya tadi tinggalnya di dia. Nyeula aing puguhan makanan ngilu lompat jadi sia. Sia nurut tebebe aja ka aing, malah naringgalkeun aing pan. Puguhanan aing dik bebeja. Nyeula geus nyeula eta. Boleh naon sih? Nyeula eta sekarang. Woi, kan da remat ieu woi. Biasana mun rek ieu kan wah sia. Ih, tah budak kunaon nya lompatan piraku jurigna nuturkeun ka dieu. Nah, terbanyak jalan aing bae. Namun mau ngomong ka aing dicium ka aing.